Heeh bener tuh. Kolot baheula nerangkeun agama ku penca jeung silat. Apan penca silat hiji igel nage aya padungdung, dua aya golempang, padungdung igel penca rusuh, golempang igel penca nu kalem deuk nerangkeun agama nepi ka dibebenyokeun kitu ku kolot baheula. Padungdung mah igel penca rusuh babak dong kung pak dung bang dung ting dong kung pang dong dung pak dong kung tuh. Rame anak kenang, alusna kenang, eueuh goong dah hampa atuh. Sok bisi aya tukang kenang bampak dung dudi bampak dung eueuh goongan kumaha ceuk nu lalajo. Ih, nu hajat teu gablek modal goong wae eueuh. Ari goong Pak, gung. Naon maksudna? Alusna kenang, hadena kenang, salahna kenang. Salah ibu, salah kuring, bener ibu, bener kuring. Tong silih hakiman, tong silih ponis. Nu monis ibu jeung kuring. Gung nu maha. Tu geuning tina goong. Kalau jelema cagekan, naon goong bid'ah dolalah neraka. Aduh, Allah masuk ke neraka ku goong. Cing atuh da eta mah hanya sebuah cara. Bener ya di luhur kolot baheula sok nyimpen sawen dijeuneutkeun harupat tojoskeun kana bawang beureum tutup ku jukut palias nerangkeun naon hakikatna eta nerangkeun dalil tentang gibah. Ai urang dalilna lekoh tentang gibah ai ngomongkeun batur mineng kolot baheula Pak teu pernah ngadalil bab gibah tapi di rapet bibir teu meunang nyaritakeun kasalahan batur. Simbolna adalah harupat getas harupateun ngomong tos sakama-kama abong bibir teu diwengku abong letah teu tulangan bisi nyigeung batur sabab dosa nu paling badag lain dosa urang jeung Allah tapi dosa nu paling gede antara urang jeung urang. Naha ceuk Allah ge kami moal waka ngahampura hiji dosa jelema sapanjang eta jelema can dihampura ku papada manusia. Teu jentre geuning asongkeun deui pan bawang beureum sik-sik geuning ku ibu kecelak cai panon ibu cinta kunaon ibu perih ucap tekad lampah tong coba-coba meurihan hate batur bisi nyurucun cai panonna matak jadi jelema tong panatik teuing ka batur. Jelema nu panatik ibaratnya kelan bal dibaledogeun kana tembok cantang tuh hancur tapi bal balik deui ka awak sorangan. Bener. Sedangkan nu ngaran hirup tukang dagang neangan untung, tukang tani neangan hasil, ari ibu pangaosan neangan naon? Ilmu da ibu ge boga ilmu apal ilmu tahajud geuning unggal peuting molor apal ilmu maca Quran geuning 24 jam teu nyengsarkeun waktu sesonoan jeung Quran apal ilmu kudu bager tapi naha pedit apal ilmu jeung tatangga kudu hade jeung baraya kudu akur jeung dulur komo tapi naha urang sok medenghel hate ilmu urang teu ngoncoran awak batur boro-boro ngoncoran batur awak urang ge kapoekan ku ilmu urang matak meujeuh urang eueuh hargana hareupeun jelema tah bener ya lain mah akang we segala rupa teh ekeng rujit anjir geuleuh teh hampura ibu lama pan di versi teh dibagi dua aya nu sok shalawatan anu tara gitu Pak taroh nu osok indah bahasa shalawat teh salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah keun ulah jadi pasea makna di jerona aya naon dina akhlak Pak kunaon batur ngewa ka urang anu sok shalawatan bongan shalawat dibaca akhlakna anggang tina shalawat akhlak shalawat di masjid mah kabeh ge kitu tapi di imah salaki sare listrik pareum budak mija seseueun ngabeleud wadah kumaheun sangu eueuh beas beak aya keneh makna shalawat nu aya ge ngadon kieu papariheun aing di masjid sing atuh saria nyararangu uluh eta di mana shalawatna berarti aya nu leungit tina makna kahirupan Al-Qur'an sarua Pak akurkeun hirup bapa jeung hirup kuring tong 30 juz Quran 114 surat 6.660 ayat jeung saayat saha jelema nu geus akur matak tong so ieu teuing